Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana dimana bae ayana anu teu acan subscribe, di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun carios-carios, mudah-mudahan ngahibur kaum dangu dimana bae ayana anu mikareueus carios Sunda, khususna mah carios-carios anu kusimkuring dipidangkeun dina ieu channel. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Sarmi maneh makalah kanyarita kitu sahan ngawadalkeun bapa jeung mamaneh henteu. Akang mah teu ngawadalkeun inung bapa maneh. Cek mangkomod waktu harita langsung nyarita kitu kulantaran da teu rumasa manehna ngajanjikeun atawa nitah Raja Bantar Gede kudu nyokot inung bapak Bisarmi. Eta kapan? Geus bukti akang emak jeung bapak kuring teh disunjuk babi nepikeun ka budal badil beutengna jeung deui beutengna teh meni aduh Gusti kuring mah otak power paluas teh ka ayeuna ge lamun geus mikiran kaayaan beuteng inung bapak kuring waktu ningali kaayaan anak kuring baduh nepikeun ka piuhan akang geus bukti kapan eta teh tandana teu wajar komo deui bagong-bagong teh sanggeus nabinasakeun bapak jeung emak kuring teh ngadeng leungit teh ka mana ngilesna eta kapan ngajadikeun hiji bukti nyata eta bagong teh lain bagong biasa tapi bagong kajajaden buat siluman akang. Jek Bisarmi waktu harita langsung nyarita kitu bari cai matana teh terus turun beuki beus bae kulantaran kacida baluasna lamun geus inget kumaha kaayaan indung bapana dina waktu kasaksian ku dirina sorangan beutengna budal badil eta anu matak nepikeun ka waktu eta Bisarmi teu bisa mopohokeun sagala rupana. Akang ngarti, Sarmi ngarti, tapi akang sumpah teu boga niat hayang ngawudal wadal komo deui inung bapa maneh teu akang mah tadina mah hayang niat nyenangkeun coba lamun ayeuna hirup keneh mah inung bapa maneh teh geus sarenang sumpah akang mah sumpah teu boga niat kitu tapi ayeuna akang sakali deui nanya daek teu maneh nungguan lilin sabab eta anu kudu dijalankeun ku maneh lamun teu meureunnan akang teh moal lila hirup di alam dunia. Nah kitu kahayang maneh teh ari kahayang kitu masih akang moal ngajalankeun nyegik teh moal ngan meureunnan kudu geus siap-siap sabab akang teh bakal diteang ku Gusti Raja Bantar Gede
sabab kieu Sarmi salagi akang terus ngajalankeun neangan duit ku jara maling warni jadi babi kajajaden akang teh bakal panjang umur salagi maneh sanggup ngajaga lilin lamun lilin goyang kawas katepak angin padahal mah angin sabab teh maneh teh nungguan di kamar khusus anu geus dijieun ku akang kapan kamar anu hiji mah ngajak ku akang dikosongkeun teh keur sagala rupana keur ngajalankeun pagawean urang tah di dinya teh maneh ke nungguan budak oge si sarta ulah nyaho pokona masa bae ulah nyaho iwal ti urang duaan tempat eta tempat akang ujas medi tempat sagala rupa pokona nyimpen baju oge tah ieu baju nat sing hayang nempo mata ieu baju anu bakal ku akang dipake engke dina waktuna neangan duit ayeuna sok jawab heula nah hayang akang panjang umur atau akang hayang saterehna ninggalkeun maneh jeung sarta sok bae tinggal pilih ayeuna mah akang moal maksa eta hungkul geus sok jawab Sarmi. Waktu eta Mang Komod ngajelaskeun sagala rupana di tek-tek di awal jeung kumaha akibatna lamun manehna teu ngajalankeun pagawean kudu malih warni jadi sakadang bagong dina waktu Sabtu legi nyokotan duit-duit ti imah-imah atawa tempat-tempat anu dituju engkena ku manehna atuh Bisarmi teh ngahuleng bingung ari hate leutik mah embung ngajalankeun pagawean kitu teh sabab mujaka siluman babi ngan embung oge manehna kalengitan salakina. Sarmi sok ulah bingung-bingung sebutkeun bae daek syukur henteu teu naon akang moal maksangan wayahna meureunan akang teh bakal pondok umur eta bae ayeuna mah sok tinggal jawab ulah bingung-bingung ulah sieun-sieun embung ngajalankeun tinggal sebutkeun embung daeknya meureunan akang teh bunga sabab eta nu diharapkeun supaya urang teh hirup leuwih senang deui duit leuwih loba deui banda leuwih loba deui umur akang oge panjang salagi maneh sanggup ngajalankeun tugas bener dinangke aya bahaya teh maneh bisa niup eta lilin eta tandana akang teh salamet bakal balik hasil mawa duit atau emas ka imah teh tapi lamun maneh kasarean beneran akang teh cilaka tak tinggal pilih bae sok ayeuna mah geus ulah loba mikir deui tinggal milih diantara dua daek ngajalankeun jeung henteu akang moal maksa. Waktu eta Mang Komod teh terus maksa supaya Bisarmi geuwat ngajawab sanajan jawabanna mah teu dipaksakeun kumaha kahayang Bisarmi sorangan. Aduh akang Gusti kieu teh akang kuring mah teu nyangka geuning akang teh wani muhib ka siluman. Aduh tapi kumaha mangkodir nah apalun akang muhib ka siluman banter gede. Waktu harita Bisarmi teh samemeh ngajawab pananya Mang Komod malik nanya kulantaran kacida penasaran sabab indi ti lembur teh Mang Komod bareng jeung Mang Kodir henteu kapan ku akang geus dicaritakeun si Kodir mah waktu harita ngadon teler pingsan teh kunaon akang oge bingung ngan karep teh di pikiran ayeuna mah kan geus puguh si Kodir teh jadi kepercayaan urang anu nalingakeun kabeh pagawe lamun beunghar duanana mah beuneuran si Kodir oge moal dek digawe di urang jadi geus lah ulah dipikiran masalah si Kodir wa teu apal pokona mah anu apal mah ayeuna maneh sorangan salian ti akang tah sok jawab ayeuna mah
tinggal jawab bulahara rese. Akang moal maksa maneh kudu kitu kudu kieu ngan jawab salah sahiji daek ngajalankeun tugas atawa moal sok jawab. Lamun moal ngan meureunan wayahna akang teh bakal pondok umur, bakal ninggalkeun maneh jeung sarta saterehna. Lamun daek tah akang teh suka bunga hirup jeung maneh jeung budak engke teh kahareup teh urang teh bisa nepikeun ka nempo si sarta dewasa boga anak pemajikan. Eta kahayang akang mah salaki maneh bisa ngajalankeun tugas teu poho atawa teu kasarean. Ayeuna mah geus ulah mikiran naon deui Sarmi. Waktu eta Mang Komod terus-terusan ngadesak supaya Bisarmi sagancangna ngajawab pananya manehna. Aduh akang Gusti sabenerna mah berat sakabehna oge, tapi kuring embung kaleuwitan akang embung akang yang geus atuh ari kitu mah karep kuring bakal ngajalankeun akang bakal sebab kahayang kaleuwitan akang kuring mah embung kaleuwitan akang kaleuwitan kolot oge meuni kumaha nepikeun akaina oge akang inget bae kuring mah kumaha kaleuwitan akang rek kumaha kuring jeung sareng teh kahareupna embung akang embung cek Bisarmi. Waktu eta ngajawab anu matak bunga keur Mang Komod sanajan ngajawabna teh bari ceurik ngaguguk kusabab berat kacida sabenerna mangan leuwih berat barang ngadenge mun teu ngajalankeun pamenta Mang Komod tangtuna salakina teh bakal tereh paeh kulantaran dicokot ku siluman anu ayeuna geus dipuhit ku Mang Komod. Tah syukur eta beureunan tandana maneh teh nyaah ka akang kaceda bungahna. Sarmi ngan sakali deui akang negaskeun indung bapa maneh mah teu diwadalkeun ku akang duka sabab akang mah teu boga perjanjian ngawudal-wadal teu. Akang mah ini ti ieu lembur ge tadina ge niat terek neangan harta karun ngan barang datang ka eta gunung teh geuningan papanggih jeung aki kuncen jeung deui teu kawasa nolak kumaha teuing kumaha akang teh ngan kulantaran ayeuna mah geus kapalang geus teu bisa dibalikan deui wayahna kudu dijalankeun sabab lamun teu teh akang tereh paeh lain paeh ka mana-mana akang teh dibawa ka negeri siluman babi bakal jadi rahayat di eta tempat. Jadina lamun maneh hayang tetep hirup babarengan jeung akang wayahna jalankeun kitu bae na mah geus nya. Sarmi geulis sok seuri atuh geulis seuri yeuh jangan neukeun awak heula ayeuna mah jeung akang cek Mang Komod. Waktu eta langsung ngarangkul Bisarmi. Ih akang sok tuh nempo waktu ulun teh keur sedih kieu aduh ngurayam keriem kieu aduh getek akang getek tapi enak sih enak tapi akang mah sok tuh nempo waktu keur sedih kieu sok akang tapi ayo atuh hayu cek Bisarmi. Akhirna mah manehna ge ngarangkul salakina atuh geus kitu mah eueuh nu nyararita deui Mang Komod teh rekeyeng langsung mayang awak Bisarmi anu dina waktu eta mah sagala rupana geus rubah geulis bersih seungit matak betah keur Mang Komod. Tah ti harita dina waktu Sabtu legi sabulan sakali teh Mang Komod terus ngajalankeun pagaweana neangan duit ku cara malih warni jadi sakadang bagong. Bisarmi tarasare manehna teh nungguan lilin nepikeun ka Mang Komod balik deui. Kakayaan Mang Komod oge beuki lila taun ka taun teh beuki cegud beuki loba lain di lembur manehna bae di lembur-lembur tatangga oge loba tanu anu dibeli kusabab
warga-warga tatangga lembur teh apal mangkomod wani mayar tanah mahal, tapi 5 tahun ti harita mulai genjleng loba anu ngawenehan nempo bagong asup ka lembur-lembur maranehna tapi ngadadak leungit. Dina waktu eta teh aya 2 kolot keur ngarobrol di hiji pos dina peuting anu geus kacatur ku maranehna Sabtu Legi sabulan sakali teh pasti aya bae hiji lembur anu kaasupan ku bagong anu ku maranehna geus dianggap bagong kajajaden sabab leungit teu pugah-puguh jeung deui lamun tas aya bagong teh pasti aya nu kaleungitan duit atawa emas. Geningan anu keur ngarobrol teh 2 ronda. Euy, ayeuna teh urang kudu hati-hati. Ayeuna teh Sabtu Legi sabab geus kajadian lain sakali 2 kali di lembur urang teh. Jeung lembur sajana oge kitu. Lamun anu kawenehan nempo eta bagong asup ka eta lembur geus pasti hiji imah anu loba duit atau emasna bakal kaleungitan. Ayeuna oge urang kudu tarapti, kudu hati-hati, kudu caringcing page kancing, saring set page iket. Yuk urang talingakeun jeung di si Karman jeung si Kornmen urang ajak keliling ieu lemburnya yuk. Cek salah sahiji eta ronda waktu harita nyarita kitu bener. Ayu atuh ayu urang yuk urang ajak ngurilingan ieu lembur duaan mah aduh teuing kumaha aing mah rada asa kareung kieu euy buah-buah lembur urang teh bakal kadatangan eta bagongnya tapi nepikeun ka ayeuna aing mah bingung na bagong di mana atawa anu mun bener teh boga bagong kajajaden saha anu gugur ka bagongnya. Tembalna waktu harita langsung ngebrehkeun sagala kabingungna. Tapi barang keur uplek ngarobrol kitu teh ngadedak aya nu nyuruntul ka hareupeun maranehna bari sesegrok. Bagong itu dulu pikir kakara oge dicaritakeun. Edan bagong buah eta umurun eta gajileng eta 2 ronda teh langsung narangtung belecet bari gogorowokan jeung deui teu poho nakolan kokol ngabejaan warga lembur supaya keluar aya bagong keluar mana itu kan itu kepong waktosna ka bujeng syep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan eta lembur teh anu ngadadak didatangan sakadang bagong jeung deui bagong naon naha bagong jajadian mangkomod atawa lain. Insyaallah kapayuna ku simpulkeun diteraskeun deui sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.